Gusti cacak-cacak Gusti teme tenita menta sakumaha dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum meureun kula ge moal menta dan kulantaran dititah besi pajar adigu teu wauh ka Gusti abdi menta abdi mah ulah loba-loba papete moal loba-loba pamenta sakieu naon nu dibutuhkeun ku abdi pang ngaijabakeun pang nyomponankeun abdi butuh kendaraan supaya aya abdi butuh awewe atau 2-3 supaya aya sekusi loba amat tah itu Gusti abdi mah geus ulah loba-loba kabutuh pangnyumponankeun abeh tentrem ibadah ka Gusti titik beres ieu mah ayo salat 2 rakaat ayo minta doa geus kaluhur deui geus kahandap deui can geusan keneh bae sesugan teh geus naik deui kaluhur. Masya Allah isi menta puara amat hizib nasor di bawah hizib nasor turun deh hizib ripai tambah deh cak masyarakat woi sia dek kira eureuna ieu ngadoa loba-loba leuy babalikan deui horenganan kubur teh poek Masya Allah wasirajul lahu la ilaha illallah jeung tahajud bahkan ditambahan kujang niisan jero kubur sodakoh teh bakal tiis urang nanya ka malaikat isi tiis amat oh ieu teh sodakoh mana sodakoh naon kipas teh nu di masjid Masya Allah bu mun harita kula meureun sodakoh aset tiis jasa makana aya Haji Fendi mah malaikat panas amat sih aya naon ieu atuh pan kipas batur dicokot ku sia di masjid dibalikin batur mah sedekah kipas ka masjidnya nama tukang nyokotan atuh panas bari ge loba di kamarna kipas ambal aya tah ieu tiis sedekah ka fakir miskin tiis sebab naon pernah niiskeun hate di dunia saat batur panas. Assalamualaikum hukum sanan sia aduh kulan candahar geus 2 poe sanunita tuh jadi di bloon kuku batur lapar sanunita tek galedeg sia cak nyana aing ka dinya lain ditulungan sanunita ai deui tah isuk mah datang Waalaikum salam enon mah cak Haji Fendi teh kula lapar di kamar dengekeun jelema mah kudu daek digawe sebab lamun teu digawe tepuk diri sia lapar takos gitu makanya digawe pan jelema kos gitu lain butuh ceramah butuh ge sangu nyana indit mah goblok aing butuh sangu di ceramahan ieu potonganna tolol coba ge ka Haji Khair Waalaikumsalam naon kula lapar ti kamari cukup teh saboboko sabaraha urang sia ieu teh saboboko tah tanya lauk-laukna tah jeung isuk tah duitna teh 1 juta tah sakjana mudah-mudahan Haji Hoer bisa kawin deui kadenge ku pamajikan salah doa sia tuh kan jadi didoakeun tiis hatena jero kubur bakal tiis seperti eta rumus Kangjeng Nabi nyaritakeun Masya Allah karim jelema keur kasulitan bantuan kurang ku tanaga mun butuhan tanaga jelema keur panas hatena butuh nasehatan tiis di jero kubur bakal tiis jelema butuh bantuan sanggup dibantuan kurang tiis hatena ka bantuan bakal rap di jero kuburan tiis cacaang aya maca la ilaha illallah tur tahajud tengah peuting tiisna aya sedekah bisa nentremkeun batur di jero kubur tiis Masya Allah karim nikmat ngadengekeun mah itu ngalaksanakeun boro-boro nu ieu kitu bae puguh ya Allah ya Rabbi hese ngalaksanakeun ih boro-boro ka batur anakna datang Assalamualaikum ada apa lu saya ini dagang kurang modal pakai otak ambo cak anakna lain bapak ku aing dibodem ku bapak panas hati anak geura paeh Mang Haji panas nanya ke malaikat kok ini panas ada apa ini anak lu dulu minta bantuan lu nggak bantu panas hatinya sekarang lu dibuktikan jadi panas tah waduh malaikat saya pengen keluar lagi ke dunia gua bodem lu
ieu sekadar rumus-rumus supaya kaharti urayan-urayan Kangjeng Nabi abeh kaharti kurang jahe masih berlapis-lapis urayan Kangjeng Nabi. Nah tilu kaopat poek teh al akhirah teh poek sirajulahu lampu jangan lampuan poek al amalus soleh amal-amal soleh bakalnya angan orang terakhir as-siratul mustaqim jembatan siratul mustaqim teh poek teh kadeuleun ku urang sirajulahu lampu nujangnya anganana adalah al yakin lampu adalah yakin urang mun carita yakin hese sebab kadang-kadang yakin mah lain di nu bodoh di nu pinter ge eueuh yakin nu pinter teh kiai loba tapi keyakinan mah henteu di antarana teu yakin kana diatur ku Allah teu yakin karena teu yakin ka Allah padahal Allah teh geus ngarizkian urang wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa teu yakin ka ayat eta kiai ge bisnis teu yakin ka ayat eta ancul-anculan dengan dunia teu yakin ka ilmuna atuh kos nu bodoh bae keyakinan mah kadang-kadang nu bodoh mah yakin di itu urusan Allah teh mah yakin mah aya nu bodoh boga yakin nu pinter mah teu boga yakin aya nu pinter boga yakin boga ilmu tur boga yakin biasa aya nu bodoh teu boga yakin nya bodohnya teu yakin biasa tapi ieu mah bodoh mah aya tapi dibere keyakinan ku Gusti Allah bakalna beda tapi urusanna Gusti Allah kos khusu jeung teu husu kiai ge teu husu bae salatna teu husu ulama lamun cara sombong mengaji pending can curang husu sakungkang saumur hirup pasti sholat dan curang husu oh. Sebab kan lain lirikan mata nu husu kadele tingkah jelema nu sok husu kan kadele ayat wah kabehan geulana sorangan bae geulana ayat tanda-tanda kahusuan teh ayat tandaan ulah dikira tanda ayat tanda jelema nu sok husu jelema nu teu husu teh ayat tandaan eta mah kajeun teh nu nyarahun ngan urang berusaha nu boga ilmu ge kadang-kadang teu husu kadang-kadang nu bodoh husu model mantak almarhum abah pernah mapag hiji jelema dipapag cek urang teh tadi papag sonoeun amat padahal mah bodoh geus beres ngobrol bangun sonoeun teh kitu teh balik we ditanya bah eta sono amat ih salatna husu manya sia teh husu kula pernah ngabuktikeun coba husu tante nyana salatlah digigireunnya taraweh coba bener kadeuli lain deui sagala rupana hese geus dicaritakeun oh berarti bener husu aya tah datang haji pen datang teu dipapag ku aman di jauh kene ka mana pen geus teu kudu asup ka imah di jalan bae di jambe geus perlu naon sakina kaya lah ieu keur carita yakin teh pamere Allah ngan lolobana mah nu boga ilmu yakin mah nu bodoh mah carang tapi kadang aya nu boga ilmu teh yakin tapi nu bodoh yakin sejarahna ulah kudu jauh-jauh di para wali Allah di zaman kula keur leutik aya jelema pindahan ti Tanjung Priuk kemudian bebeja ka abah menta wiridan sholawat dibere bodoh jelema teh bisa maca Quran urut di Tanjung Priuk kemudian dibere maca sholawat sabaraha kieu macana lamun sakurang-kurangna teh salat 11 ngan lamun kuat mah hayu bae 4444 saminggu bakal lamun kuat sapoe diwiridkeun munyana sapoe teh 1000 kadang-kadang 2000 terus kabelah dina asal maca sholawat ceurik asal maca sholawat rembes asal maca sholawat ceurik kabelah dina ditanya tah ku abah teh kunaon ieu Pak Haji lamun maca sholawat sih kok rembes dari perasaan ayah cekana Kangjeng Nabi isi ka Kangjeng bodoh jelema teh bisa maca Quran Masya Allah bahkan pernah mimpi ka panggih Kangjeng Nabi pan urang mah ieu sakitu ge dikiaikeun ku batur mana dibuya-buya hese dek kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi teh jeung kunti anak
siapa suka juga aku sorangan. Atuh dek kumajeng teu kuntina atuh nek sarena ge teu wudu heula. Beuh komo pamajikan geus nangkarak mah teu babanyo deui. Datang ceklak bae. Terus aku mah naik kuda. Teu kumaha ngimpina atuh. Tak eta kuasieun ka Allah teh hese jasa. Masya Allah geus nyaho urang teh ngan ieu cara jang sieun ka Allah nu hese teh eta. Kumaha tah hayang sieun ka Allah kudu nganyahokeun atuh zat Allah sifatna af'alna jeung asma. Urang kudu nganyahokeun sifat nu wajib di Allah nu mustahil di Allah. Kudu nganyahokeun asma Allah ke bakal kaharti tina af'al asma jeung sifat kana zat Allah. Pendidikan kos kitu teh moal aya di sakolaan, moal aya lain ngaleutikeun ka sakola. Jang pendidikan model kos kitu di sakola moal aya geus lamun ti leutik sakola bae moal wauh ka Allah kabelah dituna teh sieun ka Allah. Anu teh sieun ka Allah geus siap jadi seuneu neraka. Aya ge pendidikan kos kitu mah di pondok pesantren. Santri-santri teh nyana geus wauhun ka Allah. Santri atuh wauhnya nama sebab nu diajina ge atuh bang sabab Allah malulu mentek moal daekeun maling santri bae leutik mah kagok cenah moal daekeun. Tah jadi dimimitian mengenal Allah teh ti leutik keneh supaya engkena ngerenyed sieun ka Allah. Lamun ti leutik dan teu dididik model kos kitu atuh eta timimiti faud terus TK naik terus asad asam up naik terus TK SMA kuliah teu pernah wauh diwauhkeun ka Allah melalui sifatna nu wajib jeung mustahilna. Tah iwalti di pondok pesantren mentek aya jelema nu daekeun mondok hiji bae eta teh bisa menaungi sadesa bahkan sakecamatan. Ku saurang nu mondok sakecamatan jadi tiis iuh ku saurang doang. Oh alhamdulillah. Di mana emang sia mondok? Ya Allah, ya takwa dah. Kacaritakeun baheula teh aya jelema di masjid magahan ngaji nu pohara magahanana lantaran bisa meureun ngajina. Jol bae aya santri kadija ngadengekeun barang ngadengekeun sapoe dua poe ngeunaheun ngadenge ngajingan nu meredahan lapar ceknya hari ieu mah ieu dieusian tapi beuteung teu dieusian remeng-remeng dadeuleun ceknya remeng-remeng eueuh di jalan ceknya ieu mah jang meuli teu boga duit dek digawe jaleuleus moal bisa tanaga digunakeun pake gawe lah ieu mah endek neangan mana nu bisa dicokot maling berarti dek maling mah haji santri ya cerita santri geus terdorong ku lapar teu kuat kaluarnya nanti masjid naik ka luhur genteng barang dibuka luhur genteng eueuh nanaonan pindah deui ka genteng nu sajid di deuleu deui eueuh pindah deui pasuka 3 ayatna diturub saji bangunna ieu mah kadaharan jagana turun nyana ka handap langsung asup begitu asup dibukakeun Masya Allah hararangeut daging aya kemudian tu lauk aya kemudian terong aya terong bantuan
mulai cokot kunya. Begitu dicokot dek dihuapeun nyana inget, Masya Allah naon hartina aing ngaji. Ja aing teh pan dideuleukkeun di teh ku Gusti Allah. Meureun ja aya keneh tanaga. Mun aing datang ka maling meureun dipake ka bendu ku Gusti Allah. Sedangkan hirup teu nyaho ieu teh sabaraha poe deui. Habib Abdurrahman nu tadi maot jam 5 masih keneh ngobrol. Dek rencana ke Monas ngahadiran Habib Umar Al-Hafiz Yaman. Tiba-tiba setengah genap nyana kekeleyengan, pingsan, bawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit geus aya di jalan meureun maotna. Jam 5 masih ngobrol. Di can puguh ya datang ka isuk. Atuh seumur mah ditebakna ku atuh. Nya almarhumah ge sehat. Umurna ngora keneh, tapi pan nu apal. Nah, eta si santri teh ngahulang menyaing maling cek nyana. Lah geus dipasrahkeun bae geus ka Gusti Allah, kumaha aing mah aya nu merena atawa aya milikna, aya rezekina dipasrahkeun geus ka Gusti Allah daripada aing maling. Sieun aing ka Gusti Allah ku siksana. Tah, aing ngaji mah pan geunah. Ngaji mah pan geunah. Coba lamun teu ngaji, keluar ti masjid mana nu mejeuna ye. Sendal kulit mantep ya. Tadi kiai bangun make sendal kulit. Nu kiai pan dicokot. Nontak nyokot nu kiai mah kiai marah cenah. Moal lah mantep asal ke masjid korban sendal hiji. Asal ke masjid sendal hiji kepanggil nu malingna ge atuh ieu deui bae. Tah. Terjadi nyana. Tutupkeun deui turun saji keluar ka masjid kieu we Masya Allah. Jadinya ninggalkeun maksiat bentukna maling padahal dalam keadaan laparnya dasarna adalah sieun ka Allah. Sakitu ditanya ku guruna, "Ceng, amane bangunan leuleuskeun amat?" Kade tiuk di dia. Orang mana? Orang anu geus kawin danjan. Ih, cak hatena aing hayang dahar tanya kawin. Jauh amat sih kiai. Atuh encan ceken. Encan teh emang teu hayang ngapacan laku. Kumaha mama bae lah. Disebut teh laku jaya beungetan kula. Itu beungeut mah beungeut bae ngan lamun dibawa ka solear 12 lazim ieu mah. Ngan buntutan doang. Ceng sia bener can kawin encan. Nah ieu mah kieu kadeuleuh ku mama jang geus pantes kawin, daek teu kawin. Atuh aya ditanya kawin ka kula mah pasti daek, jeung kula mah normal. Bari nyekelan beuteung we nya aing sebenarnya lapar cekan. Kudaon ditanya kawin, emang awewe na mana cekan ieu. Lamun maneh siap kawin ke ku mama bakal dikawinkeun jeung hiji awewe ke dipanggil awena. Panggil awewe pake cadar. Teu kadeuleu. Punyana dileuk bae si cadar sakeuna. Nipun teh ieu. Besi ieu lain karena Allah make cadarna. Barang dibuka orang irung ka mana, bibir ka mana. Besi kitu doang. Bagus make cadar. Ingat gak Habib Lutfi bae aya awewe tiluan gak Habib Lutfi make cadar. Dicarekan ku Habib Lutfi lain dicarekan naonna maksudna ari beungeut di cadaran tapi ternyata ai ulin ka pantai, ulin ka pasar, ka mall. Atuh maning nyadaran hate di cadaran. Sanajan beungeut teu make cadar tapi mun diajak ka pantai embung mending eta. Mun diajak ka mall embung kunaon sia embung? Atuh teu boga duit aing ka mall. Tah hebat awewe nu kitu. Daripada make cadar diajak ka mamana, wow malah ngajakan ka salakina ka. Sekali-sekali kita ke pantai. Cek salakina tuh di Palu ge tsunami. Ya ulah sieun ka tsunami. Mah ya waktu-waktu udah tsunami mah. Tepan awewe blon eta kos gitu.
hebat memakai cadaran teh, tapi ditanya kurang diajak neng kurang ke pantai, ulah kak pantai mah paranti maksiat. Wah hebat tah neng kurang belanja ke mall lah, cukup di bae dihareupeun imah teu kudu ka mall-mall mahal kak. Bener ge urang boga duit mah pake ngabangun majelis kak, ulah sok dihambur-hambur ka duit mah. Urang mah make baju nu 50.000 bae, ulah sok baju 500 juta kitu dan naonan kan geus teh kudu di mall-mall. Tiis takkan hate ngeunaheun tuh sia bang semua aya bae suuzon karasa kumpa majikan nyana merenya. Ya Allah tiis kana hatena, ya Allah ya Rabbi. Kak ai kakak ieu bangona puyangeun amat geura pu kakak keur ngabangun pondok ya ju atupan kurang duit da kakak-kakak teh gadoan can ka polester. Masya Allah ai kakak kos boga pamajikan saha bae ieu pan emas nang meulikeun kakap tah jual ieu tah jual tah ka tah ieu mah dipamerkeun di lain pameran jang sasa ieu mah keur salagi teu butuh. Ai butuh mah ieu jualan jang naon kula make ieu ai pondok teh anggeus. Ayo teh jualan geus kabeh ke gantian. Ngeunaheun kadengena tah urang boga pemajikan kos kitu. Ieu mah pondok teh geus bat. Haju duit teu boga, ai praktek tah prak. Urang ngomongan pemajikan, "Ongkorong jual bae heula." Can puguh. Kabayar. Guys, ini maning pepegatan. Asana galedeg sing cileger. Tah cek mama teh cek bawa neng ka dieu datang ieu masalah dek nanya bae neng ieu daek teu ka lalaki itu insyaallah abdi mandek nurut bae cik eta kiai teh ceng santri ieu teh hiji awewe dikawin ku hiji lalaki kakarak ge boga anak hiji maot anakna haju pamajik salakina maot jadi irang da tak ieu karunya geus aya imah kemudian nu ngajejeman aceng daek teu kawin ka dieu. Aduh insyaallah cek insyaallah daek ulah cek teh geus haju langsung neangan saksi dua teh sese langsung dikawinkeun ku kiai nendak walina diteangkeun aya beres geus langsung diantar ka imahna jeung kiai-kiaina kabeh barang sup ka imah jaya mah nuku aing dek dipaling teh ceuk aing dek paling kadaharan ka dieu orang ieu jelemana masyaallah nya deg-degan we hadena aing teh jadi maling ceuk aduh sup ka dieu nyana luak liek geus teu salah cek nya turup saja nu ku aing diangkat ke ieu cek gini. Ieu bener ya pas. Tah eta kunaon eta nah tata dina takwa ka Allah. Cek Kangjeng Nabi saha jelema anu teu pati-pati ninggalkeun hiji perkara maksiat sieun ka Allah kecuali bakal diganti ku nu leuwih bagus. Tata dinamakan manehna nek maling kulantaran terjadi malingna ditanya ittiqallah sieun ka Allah atahu bakal dibere khairon minu nu leuwih bagus. Masya Allah mun maling mah nyana ngan samaling-malingna doang beteungna jadi seubeuh tapi kulantaran ninggalkeun maksiat sieun ka Allah kadaharanana dibikeun kanyan imahna tuh tinggal ngesia nu boga kadaharanana ge los dahar jadi imah kabeh tuh pasakanana jeung nu masakna jeung imah tak eta ninggalkeun maksiat lantaran sieun ka Allah Subhanahu wa taala bakal diganti dibere ku nu leuwih bagus. Sok ge urang diajak ku babaturan urang nonton orkes yuk ayo guys datang ke jalan moal aing moal kunaon sieun ka Allah aing kos kieu ge aing teh santri
kos kieu ge aing aya imanan mun sanajan lain santri aing sieun sabaraha sih keindahan lebih duaan sabaraha sih kenikmatan ngadengekeun musik gas aing mah sieun ka Allah beuh eta jelema moal kebal ge bae ka jelema sugih sebabna ninggalkeunna karena Allah tanya sia kunaon eta mun nonton orkes mun nonton biduan sieun aing mah ka Allah bo aing mah kekarak ngadenge sia ngomong kos kitu teu loba omong tanya ka Haji Pendik Haji emang kunaon teu nonton orkes aing teu boga duit tolol boga duit aing nonton lain deui tah kos kitu mah lain deui tah mah na ieu ninggalkeun maksiatna teh lillahi ta'ala ittaqa Allah sieun ka Allah ta eta teh jadi cacaang bahkan bakal dibere leuwih bagus dah ulah ditanyakeun Allah nu bakal mere nah hubud dunya poek lampu nunya anganana sieun ka Allah Masya Allah kan nomor keduana zambu dosa eta poek ulang lamun berdosa poek cacaangna adalah tobat ka Gusti Allah lamun urang maksiat jeung eueuh nu sepiti maksiat ai manusia mah jalain malaikat jalain setan urang kos malaikat henteu kos setan mah asana aya nu jelasna urang mah baena-baena nah ieu teh urang berdosa pastilah manusia mah ngan aya jalan jang ngabersihanana ialah tobat ka Gusti Allah lamun jelema bisa tobat ka Gusti Allah geus selesai kajenting nyundul dosa ka langit nyundul iman nyundul atuh dosa-dosa kakarak sakengkeongan mah teh dianggap ieu mah nyundul ka langit tapi orang tobat ke Allah haju diterima selesai Masya Allah kan geus lobakeun maca istighfar ka Gusti Allah nya astagfirullahaladzim wa atubu ilaih eta cacaang tah asa ulang maca eta bray astagfirullahaladzim wa atubu ilaih bray astagfirullahaladzim wa atubu ilaih bray ulah kurang sampai sepenting 70 kali 70 kali itu ulah kurang bagi 5 waktu berarti 70 bagi 5 sebarang haji 350 ya Allah ieu kumaha ieu mah Gusti masa 70 dibagi 5 350 heran nih ngaloba painganan dagangna bangkrut atuh ieu hitunganana Masya Allah eta 70 bagi eta keur minimal astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi istighfaran ku urang tujukeun ka hiji-hijina anggota urang mata astagfirullahaladzim Gusti mata abdi ti mimiti bentak ka zuhur ka asar ka magrib datang ka ayeuna ye urang nu sarete eta meureunana ieu mata teh loba jasa dedeleuan pake neuleu nu dilarang ku Gusti sibaran kurang memesare astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi itu kene ceuli ya Allah ya Rabb Gusti ti mimiti hudang abdi terus datang ka isuk-isuk zuhur asar datang ka ayeuna loba meureunana ieu nu ku abdi kadenge nu dilarang ku Gusti irung sungut leungeun dan sebagainya istighfaran urang memeh sare teh beusi teu hudang deui beusi teu hudang deui loba jasa anu salakina blek sare ih cenah ka haji eta teu hudang-hudang subuh ge dihudangkeun ku majikan isuk-isuk oyang kabeh maot berarti oyang kabeh oyang tah eta kan kos kitu tah mantak urang loba inget ka Gusti Allah istighfar nomor katiluna poek teh al qabru kuburan teh poek teu kumaha poek batuh bayangkeun ngan sakadar jang awak doang aju make tataban ya Allah ya Rabb anu urang teh ngabanggakeun beungeut urang dipoles banget 2 jam di hareupeun kaca ge kikian
miti dibersihan aju dipoles aju dihideungan heulana aju beureum aju koneng keluar kos barong menangnya saya capek jadi kebanggaan isuk pageto asup ke kuburan bukakeun tempelkeun kana taneuh je cenah ieu mah jenderal tinggal jenderal cenah ieu mah kapten tinggal kapten cenah ieu presiden tinggal presiden tempelkeun cenah ieu mah kiai komo kiai bebaskeun habak tempelkeun cenah ieu mah pedagang karung mah maningan ge maningan memeh ku malaikat ku urang gedrug-gedrugeun gitu tempelkeun banget Masya Allah karim tesaha tatabanan tek korlak ya Allah ya Rabbi bayangkeun ku urang renungkeun ku urang bakal jasa urang ku ari mah urang ngahadiran nu nguburkeun teh batur hadiran batur deui tahlil batur deui ila ruhi anu satu saat ila ruhi Haji Sufendi jawab teu kajian ku kumaha bakal hayu renungkeun ku urang bakal urang deuk teu kumaha poekna atuh jasa pira jero kubur mantak cek Sidina Abu Bakar Siddiq nomor katilu poek teh al qabru kubur beres talqin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa hayyun da'imun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir talqin mait kan nyaharep ngulon nu talqinna nyaharep ngetan nu mantak nyaharep ngetan kan mapatahan abeh pahareup-hareup secara aklina abeh pahareup-hareup nyana nyaharep ngulon urang disiraheunana berarti nyaharep ngetan beres mapatahan doa ai doa mah urang sarua nyaharep ngulon sebab Baitullah na eri kulon Abdolna tah kos kitu besi bertanya-tanya kunaon sih cenah kiai aya nalkinan osok kitu naon ngaranna nyaharep ngetan maitna ngulon kan keur mapatahan tuh hiji diu sebab di jerona ngedeng ari masyarakat anu penghadir nangtu seperti eta lah Imam Subki nyaritakeun ketika dibacakeun talqin sakumaha tadi hayyun daimul la yamutu biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur udang mait nyekel tadi cak Haji Pendi oh pae aing pae aing oh bentar nyekel tadi tataba urang bakal seperti itu ya Haji Sufendi nyadakan kieu oh kadenge tah urang di jero kubur nulangkeun di luhur kadenge urang mah ayana di alam mulki jana di alam barzah kadenge maha kawasa Allah mun pada urang hirup bahkan teu kadenge tapi lantaran beda alam arwah kadenge mun teu percaya pae ge ya Allah ya Haji Sufendi uzkuril ahda alladhi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah langsung hudang cik Imam Subki udah memperhatikan wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah nabi atbaqi thara wa baina asakiril mauta
idza ja'akal malakanil muwakkalani bik wa huma munkar wa nakir fala yufzi'ak wa la yuribak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla wa idza salaka man rabbuka wa man nabiyuka dan selanjutnya diperhatikan tak eta talqin. Masya Allah, poek kuburan ieu nyaritakeun poek, pasti poek kajen kukumaha dek di mana-mana nang cacaangan. Tapi horenganan ayah bakal nunya angan ate wasrojulahu bila ilaha illallah, lampu nunya angan karena poek kuburan dengan membaca la ilaha illallah. Takir di dunia nak sering maca la ilaha illallah minimal mata sholat tilu minimal tilu tekaburu-kaburu amat bari lempang lah dari lempang guys assalamualaikum nah batur mah wiridan aing geus keluar bari make sendal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah beres geus sia ngan tilu ulah loba omong geus tilu ge cak kiai caang bakalna geus aing mah nurut ka kiai caang ngan metetet gitu cara lampu mah lampu nomor seberapa kan seberapa watt Pak Haji 5 watt tabung Pak Haji bakal 5 watt atuh masa aing nonton TV berjam-jam kieu aing zikir tilu bagian bangun teu kuateun jang nyaangan kuburan urang Masya Allah karim caang bakal laku la ilaha illallah mana deui nu nyaangan kuburan tahajud saat batur lelap berante capek luka kantor luka pasar luka ladang dan lain-lain berbagai kegiatan ke pabrik lelap nyana sare tapi di tengah-tengah lelap na batur sare orang kuda mandi wudu tahajud batur kere orang tahajud sholli sunat tahajud Allah eta makanya angan kuburan ya itu bukan kaisin bolon ada tahajud tante tahajud jangan kuburan Masya Allah eta teh saat-saat batur tengah peting sare poho ka Allah urang inget ka Allah geus puguh maca la ilaha illallah tahajud ngagebrai cang di jero kuburan teh caang jeung loba batur ulah disangka sepi di jero kubur teh wah loba jasa loba babaturan rame alamatan mall ditanya kurang ke iya saya kasep amat kula nu salat 5 waktu teh Masya Allah iya nu iya ih kula teh ieu teh puasa ya Allah ya Rabbi iya nu iya kasep amat kula haji ayo ieu abdi mah zakat ya Allah karumpul kabeh ieu mah saha main serang amat abdi tahajud cek eta teh tanu nya angan ayeuna teh abdi tahajud anu ieu abdi duha ya Allah ayo ieu abdi jariyah karumpul kabeh mengelilingi urang rasanya pilih Aisyah sah jore amat ieu pan kula anu dagang ngabohong teh jadi kula awas ya iya bapak ngonapan serem amat atuh pan Mang Haji meuli karung di pabrik teh pantah aya duitna mah sakitu hayang menang barang sakitu ya otomatis pan kerjasama jeung satpam ulah kaganggu sia ulah kasinggung maksudna tuh kitu mah kitu bae heulana eta jadi batur di jero ya Allah ya Rabbi geus puguh meureun polisi mah anu nyana penegak hukum tapi nabrak hukum geus boga babaturana bauna luar biasa ya Allah ya Rabbi komo kiai nu ngajual belikeun ayat malah geus cilaka luar biasa bakal babaturan anak kos karar itu di jero cak aja pengen depan unu kasepan atuh ya man cak jana tuh manggih kasep di mana pan aing salat teh hayang kalem ku tetangga sia mah tuh ya Allah ya Rabbi itu jadi kararasep teh Masya Allah bahkan aya nu geus kieu bae tah eta naon eta pamonggol
jangan nonton jangan bongol sia amal ya Allah ya Rabb renungkeun ku urang-urang bakal maot sementara amal bakal bermunculan mengelilingi urang bagus kadele bagus nah karasa ku urang nikmatna di jero kubur jore amal urang bakal kapanggih di jero kubur ulah waka ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim ieu di jero kubur geus kapanggih urang masyaallah karim mantap Imam Sibaweh mawanieun jasa ditanya ku malaikat munkar nakir lantaran naon lantaran amal-amalna pohara loba di sekelilingna begitu datang munkar nakir nanya ke Imam Sibaweh jago nahu man rabbuka tuh dia tanya masak malaikat man rabbuka sambarangan cek Imam Sibaweh ih cek malaikat ini kakarak mangi jelema ditanya kos kajet tilu kali awas yang untuk bisa jawab man rabbuka dia man kalimah naon man jipan malaikat bantu mondok atuh bebeja ka Gusti aya hamba Gusti ditanya man rabbuka nanya deui ka kula nanya kumaha nanya man rabbuka teh mana man kalimah naon atuh lain dijawab Gusti abdi mah bantu mondok geus amankeun hamba aing nu kos kitu mah datang deui malaikat nanya deui sia henteu aman coba eta Masya Allah karim kunaon eta bisa berani kos gitu lantaran di sekelilingna tuh tersambarangan coba Haji Pendi misalnya ya ditanya man rabbuka man kalimah naon sih ya goblok punya tanya ke aing emang teu nyaho sia dipiteskeun ku aing sia atunya na ge neuleukeun jana ge ulah saman mana nyana nurutan aing nurutan Imam Sibaweh atuh ulah saturutan-turutanana tah iya jadi malaikat ya tuh gempeur ih ka Sidina Umar mapan komo Sidina Umar mah cek malaikat isi tanya tah ulah aing sieun kulantaran tugas bebeja heula pan malaikat ge mun kana Umar punten naon kulantaran kula mah tugas ieu ditananya rek tanya waduh serem ka wali-wali Allah mah serem sebab Sayyidina Umar mah pan galak keur hirupna ge aya jelema salat teh cepet jasa Allahu Akbar didelegeun mah Gusti Umar disebut salat kiamat sih barang 2 rakaat salat mentana poare ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh hamba Gusti abdi mah menta diganjar anu loba sehingga dikasorgakeun menta bidadari nu loba abdi mah Gusti ulah ngan sakadar 70 tambahan deui dicekal we Gusti mah hei ai sia salat kos kitu ai perpentaan loba jasa teu isin sia hasil galak si dia Umar mah komo Haji Pendi mah misalna kapanggih Gusti Umar ditajong geus lain di kieu-kieu deui lain ditajong galak si Umar masyaallah masa hirupna al-Faruq bainal haq wal batil boro-boro deuleu munkarat deuleu salat itidalan diperhatikeun bae Gusti Umar geus budak salat mah cek kajian geus lah Allah ya Allah ji kajian geus lah ai menta ablag-ablagan cek Sidina Umar ai digawe saeutik sia ai pentaan loba jasa lamun sia digawe di Haji Hoer nu tadi ceramah teh wah dipecat sia ka jero kumaha ge nyana ge hampir dipecat teh bener tah eta tah kos kitu tah jadi urang ulah wani menta heula ka Gusti Allah lamun encan loba digawe salat lah tahajud bangsa 100 rakaat begitu ngaji tuh diberes 100 rakaat teh aing mah samur hirup cek dina moal 20 asok 20 loba teh 10 ya Allah ya mah kuburan poek asana ieu mah kuburan poek ieu mah aduh 2 ge hampir hiji 2 ge lah urang geus loba tahajud cakuran sajuz 2 juz mah tah maca sholawat tah zikir kakarak Gusti cacak Gusti teu nitah menta sakumaha dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum meureun kula ge moal menta
dan kulantaran dititah besi pajar adigung teu wauh ka Gusti abdi menta abdi mah ulah loba-loba papete moal loba-loba pamenta sakieu naon nu dibutuhkeun ku abdi pang ngaijabah pang nyomponankeun abdi butuh kendaraan supaya aya abdi butuh awewe atau 2-3 mah supaya aya sekusi loba amat tah kitu Gusti abdi mah geus ulah loba-loba kabutuh pangnyumponankeun abeh tentrem ibadah ka Gusti titik beres ieu mah aya salat 2 rakaat aya minta doa geus kaluhur deui kahandap deui can geusan keneh bae sesugan teh geus naik deui kaluhur Masya Allah isi minta puara amat hizib nasor di bawah hizib nasor turun deui hizib ripai tambah deui cak masyarakat woi sia dek kira eureuna ieu ngadoa loba-loba leuy balikan deui horenganan kubur teh poek Masya Allah wasirajul lahu la ilaha illallah jeung tahajud bahkan ditambahan kujang niisan jero kubur sodakoh teh bakal tiis. Kurang nanya ke malaikat isi tiis amat oh iya teh sodakoh mana sodakoh naon kipas teh di masjid Masya Allah bu mun harita kula meureun sodakoh aset tiis jasa makana aya Haji Fendi mah malaikat panas amat sih aya naon ieu atuh pan kipas batur dicokot ku sia di masjid dibalikin batur mah sodakoh kipas ka masjidnya nama tukang nyokotan atuh panas bari ge loba di kamar kipas ambal aya tak ieu tiis sedekah ke fakir miskin tiis sebab naon pernah niiskeun hate di dunia saat batur panas Assalamualaikum hukum sanan sia aduh kulan candahar geus 2 poe sanunita tuh Haji Fendi mah bloon kuku batur lapar sanunita tek galedeg sia caknya nang aing kadinya lain ditulungan sanunita lain deui tah isuk mah datang Waalaikumsalam enon mah cek Haji Fendi teh kula lapar di kamar dengekeun jelema mah kudu daek digawe sebab lamun teu digawe teh buktina sia lapar takos gitu makanya digawe pan jelema kos kitu mah lain butuh ceramah butuh ge sangu nya na indit mah goblok aing butuh sangu di ceramahan coba ge ka Haji Khoer Waalaikumsalam naon kula lapar ti kamari cukup teh saboboko sabaraha urang sia ieu teh saboboko tah tanya lauk-laukna tah jeung isuk tah duitna tah 1 juta tah sakjana mudah-mudahan Haji Khoer bisa kawin deui kadenge ku pamajikanna salah doa sia tuh kan jadi didoakan tiis hatena jero kubur bakal tiis seperti eta rumus Kangjeng Nabi nyaritakeun Masya Allah karim jelema keur kasulitan bantuan kurang ku tanaga mun butuhan tanaga jelema keur panas hatena butuh nasehatan tiis di jero kubur bakal tiis jelema butuh bantuan sangu dibantuan kurang tiis hatena kabantuan bakal rap di jero kuburan tiis cacaang aya maca la ilaha illallah tur tahajud tengah peuting tiisna aya sodakoh bisa nentremkeun batur di jero kubur tiis Masya Allah karim nikmat ngadengekeun mah itu ngalaksanakeun boro-boro nu ieu kitu bae puguh ya Allah ya Rabbi hese ngalaksanakeun boro-boro ka batur anakna datang Assalamualaikum ada apa lu saya ini dagang kurang modal pakai otak ambo cak anakna lain bapak ku aing dibodem ku bapak panas hati anak geura paeh Mang Haji panas nanya ke malaikat kok ini panas ada apa ini anak lu dulu minta bantuan lu nggak bantu panas hatinya sekarang lu dibuktikan jadi panas tah waduh malaikat saya pengen keluar lagi ke dunia gua bodem lu ieu sekadar rumus-rumus supaya kaharti urayan-urayan Kangjeng Nabi abeh kaharti kurang jaheeuh masih berlapis-lapis urayan Kangjeng Nabi
Nah tilu kaopat poek teh al akhirah teh poek sirajulahu lampu jangan lampuan poek al amalus soleh amal-amal soleh bakalnya angan urang terakhir as-siratul mustaqim jembatan siratul mustaqim teh poek teh kadeuleun ku urang sirajulahu lampu nujangnya anganana adalah al yakin lampu na adalah yakin urang mun carita yakin hese sebab kadang-kadang yakin mah lain di nu bodoh di nu pinter ge eueuh yakin nu pinter teh kiai loba tapi keyakinan mah henteu di antarana teu yakin kana diatur ku Allah teu yakin karena teu yakin ka Allah padahal Allah teh geus ngarizkian urang wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa teu yakin ka ayat eta kiai ge bisnis teu yakin ka ayat eta ancul-anculan dengan dunia teu yakin ka ilmuna atuh kos nu bodoh bae keyakinan mah kadang-kadang nu bodoh mah yakin di itu urusan Allah teh mah yakin mah aya nu bodoh boga yakin nu pinter mah teu boga yakin aya nu pinter boga yakin boga ilmu tur boga yakin biasa aya nu bodoh teu boga yakin nya bodohnya teu yakin biasa tapi ieu mah bodoh mah aya tapi dibere keyakinan ku Gusti Allah bakalna beda tapi urusanna Gusti Allah kos khusu jeung teu khusu kiai ge teu khusu bae salat teh teu khusu ulama lamun cara sombong mengaji mending can curang khusus sakungkang saumur hirup pasti sholat dan curang khusus oh. Sebab kan lain lirikan mata nu khusus kadele tingkah jelema nu sok khusus kan kadele ayat wah kabehan geulana sorangan bae na ayat tanda-tanda kahusuan teh ayat tandaan ulah dikira tanda ayat tanda jelema nu sok khusus jelema nu teu khusus teh ayat tandaan eta mah kajeun teh nu nyarahun ngan urang berusaha nu boga ilmu ge kadang-kadang teu khusus kadang-kadang nu bodoh khusus model mantap almarhum abah pernah mapag hiji jelema dipapag cek urang teh tadi papag sonoeun amat padahal mah bodoh geus beres ngobrol bangun sonoeun teh kitu teh balik we ditanya bah eta sono amat ih salat teh khusyuk manya sia teh khusyuk kula pernah ngabuktikeun pernah coba khusyuk tante nyana salat lah digigireun nya taraweh salat digigireun nya taraweh coba bener kadeli lain deui sagala rupana hese geus dicaritakeun oh berarti bener khusyuk aya tah datang haji pengen datang teu dipapag ku aman dijauh kene ka mana pen geus teu kudu asup ka imah di jalan bae di jambe geus perlu naon sakina kaya lah ieu keur carita yakin teh pamere Allah ngan lolobana mah nu boga ilmu yakin mah nu bodoh mah carang tapi kadang aya nu boga ilmu teh yakin tapi nu bodoh yakin sejarahna ulah kudu jauh-jauh di para wali Allah di zaman kula keur leutik aya jelema pindahan ti Tanjung Priuk kemudian bebeja ka abah menta wiridan sholawat dibere bodoh jelema teh bisa maca Quran urut di Tanjung Priuk kemudian dibere maca sholawat sabaraha kieu macana lamun sakurang-kurang nata sholat 11 ngan lamun kuat mah hayu bae 4444 saminggu bakal lamun kuat sapoe diwiridkeun munyana sapoe teh 1000 kadang-kadang 2000 terus kabelah dina asal maca sholawat ceurik asal maca sholawat rembes asal maca sholawat ceurik kabelah dina ditanya tah ku abah teh kunaon ieu Pak Haji lamun maca sholawat sih kok rembes dari perasaan ayah cek anak kangjeng Nabi isi ka kangjeng bodoh jelema teh bisa maca Quran Masya Allah bahkan pernah mimpi ka panggih kangjeng Nabi kan urang mah ieu sakitu ge dikiaikeun ku batur mana dibuya-buya hese dek panggih ngimpi jeung kangjeng Nabi teh jeung kunti anak siapa sok juga aku sorangan atuh deuk kumaha jeung teu kuntina atuh neuk sarena ge teu kudu heula beuh komo pamajikan geus nangkarak mah teu babanyo deui datang ceklak bae
terus aku naik kuda teh kumaha ngimpina tuh. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, popoek lu 5 cacaang nageh 5 gambaran-gambaranana sanajan singkat panjang mendongeng hiji-hiji na jang gambaran renunganana urang ge bakal maot. Setelah maut ditaringgalkeun kapan ku dulur urang ku tatangga urang sorangan di jero sempit poek pasti, tetapi ternyata di luar dugaan moal Kangjeng Nabi ngada wasi kobrahu Gusti muga ngajembarkeun ngalegakeun berarti aya nu lega di kuburanana nawir qalbahu kobrahu berarti kan anu caang jabal pati-pati Kangjeng Nabi ngadoakeun kitu lamun teu nya caang kuburanana nya lega kuburanana horeng tergantung amal ibadah moal kebal deui urang ge sarua sieun lamun urang nyaritakeun falu sakaligus berjamaah maot kumaha mun isuk mun pageto minggu hareup datang paeh ka urang ndek lumpat ka mana urang moal bisa eueuh jang lumpat hiji be bebekelan nu loba sakitu be ulah nyaritakeun presiden calon presiden sa puyeng nu kos tadi puyeng ke mangan gontok-gontokan teh kudu geus kumaha engke bae lah ja asup ka TPS ge henteu di kumahakeun urang geus dicolok-colok ku urang memeh nyolok itu nu di imah bae heula colokan ku urang ku beres geus lah geus problem teh mah geus geus deuk saha urang mah kieu-kieu bae biar tenang pikiran urang ieu urang mah hayang bisa ibadah ka Gusti Allah mantep mun aku mun isuk maot tah nu dipikiran teh kos kitu kecuali cek hiji bae lamun jadi bere duit atuh lain deui mun geus bere duit banyak mah atuh lain kos kieu tingkahna ge ieu mantap kos kieu can dibere duit iya mun geus bere duit lamun dibere duit aju didahar jadi darah daging begitu wauh ka Gusti Allah sakieu ge urang diicip-icip dipilih-pilih hese hayang wauh ka Allah komo lamun ngadahar sambarangan mantap dideleuk kumaha teh heula ieu besi ngahalangan ka Gusti Allah rempang ngeunah mangeunah ieu kadahar teh jadi hahalang apa henteu renungan-renungan eta teh hanya orang-orang anu hayang dipikarido ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung rada rek rapih niatan paharto untuk mengembalikan perekonomian nu tadina ngiblat ke Eropa jeung Amerika nyana ndek beralih ke Timur Tengah sehubungan banyak dirugikan bangsa Indonesia ngan etakan negara dirahasiakeun artina dirugikeun arijang negara hanya sekian persen tapi dibawa ke negara itu sekitu persen dirahasiakeun maka kunjunganlah ke Misro amis di jero ke Mekah nyana biasa kadeleug urang asup nyana ka Baitullah ketika di Mesir bangsa Indonesia geus disetting reformasi can balik ke Indonesia nyana geus menyerahkan negara mudah-mudahan jeung ieu negara bisa lebih bagus pilihlah nu paling pinter di Indonesia Habibi kakarak saminggu negara coplok hiji bahaya ya akhirnya ganti kembali datang ke Kiwari jadi pada dasarnya ku Paharto geus dijelaskeun negara orang cuma bahasa merdeka tetapi orang tetap dijajah komo ayeuna politik orang dijajah ekonomi manggeus 155% mul amat geus kitu we pokona mah dijajah orang datang ke aneh balanja ndek cash teh bisa eta ngaranna dijajah orang ku muamalah Yahudi jeung Nasrani
sigana urang nu dagang baheula aya Matahari, sigana urang nu dagang aya Indomaret, sigana urang nu dagang aya dan lain-lain. Padahal dikendalikeunlah ku Amerika. Makin ka dieu terus makin kos kieu pedagang-pedagang leutik mah atuh geus encan dibuka secara lebar tentang perekonomian geus kos informasi nu pohara. Jadi orang teu bisa semena-mena hirup di negara nu merdeka, hakikat nama dijajah. Ai jelema nama merdeka ngan negara tetap dijajah. Dilepaskeun ku Pak Harto di penghujung, tetapi bangsa teu paham. Cuman memang teu meunang dibere pemahaman saat eta datang ka ayeuna ge keaslian negara teu meunang dibeja-bejakeun. Mentak mun aya nu ngabocorkeun rahasia negara tembak tempat. Cilaka ieu naon sebab mengarah kana peperangan. Mun dibejakeun rahasia-rahasia negara, urang bakal muringkak bulu jembut. Bahayang ke kadituna bisa neangan sasaran tembak. Hendak ieu bahaya ieu geus diantep. Aya salah saurang di negara nu bangun nyaho tentang minyak, tentang APBD, tentang anu tembak, bae racun. Jadi berarti negara teh jahat. Kejahatan negara leuwih jahat tibatan kejahatan kriminal. Tibatan kejahatan maling sorangan paling komplotanna 10. Tapi kejahatan negara mah atuh sanasional. KRT kabawa kabeh. Jadi kejahatan teh wah lamun dicaritakeun kejahatan kudu nyaho. Aya urang waktu teh jauh sakikieu da bae. Mentak geus bae urang mah teu kudu nyaho, asal urang mah beteung jembluk seubeuh beteung ngeunah sare bisa dahar bisa salat bisa ngaji geus kitu bae deuk kumaha deui atuh deuk kumaha deui perjuangkeun kumaha geus boga settingan negara kitulah di negara anu teu merdeka. Jadi kuari orang hidup Indonesia merdeka bohong hanya beberapa tahun merdeka. Kalau turah geus ngaromong baheula kemah dijajah deui, siangan dijajahna melalui politik. Wah, politik orang Islam lain, demokrasi lain. Tepuguh kumahanyana bae nu utar atur politik. Triweuh urang nyaritakeun perpolitikan mah lantaran diakurkeun jeung demokrasi teu akur, diakurkeun jeung Al-Qur'an teu akur, komunis lain. Ai ngomong mah demokrasi HAM. Eta kos kitu. Padahal mah jang neangan kesempatan keuntungan jang nyana nu utar atuh. Geus pokona mah urang mah kuari ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah, perbaiki ibadah urang secara zahir jeung secara batin. Ke kanyahoanana mah setelah urang maut. Kanyahoan pisan engke sabada kiamat. Mana nu mawa amal bagus jeung mana nu mawa amal goreng, ke bakal kanyahoan. Mana nu bener-bener deuk urusan rakyat jeung mana nu bener-bener deuk dipuraya. Ke kanyahoanana mah ketika disidang di Rabbul Jalil bari dipersilahkeun ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Terus
para dai, para ulama, para ustad, tokoh-tokoh agama nyaritakeun tentang kiamat, hisab, jembatan. Terus dicarita-caritakeun. Kabelah dieuna nu korupsi ge nyaritakeun jembatan Shiratal Mustaqim. Nu maling di negara ge hati-hati saudara-saudara, nanti di akhirat ada jembatan Shiratal Mustaqim. Jangan korupsi ya. Padahal nyana. Saya cangkewa kos itu tak bakal datang. Ya Allah, tama okos dokter. Hati-hati ya Pak ya. Ini harus dijaga baik-baik, jangan merokok ya. Ayeuna katukangeun praktek ngarokok. Kadang ku pasien, itu dokter urang ngarokok, bolon. Ieu sarua. DPR ngomong hati-hati. Ya, cek ganat ya. Waduh, korupsi makin menjadi-jadi. Kitu keneh PNS ngomong, tokoh di gubernuran. Di luhur di punclot. Kementerian ngomong sarua bae rame nyana nu ngomong korupsi, nyana nu ngomong hati-hati, nyana anu ngalakukeun. Jadi urang mun ngomong jeung nyararana pinteran nyana, jaritakeun korupsi orang nyana. Eta aju cek jana nanti di akhirat ini bagaimana kata jadi. Waduh, siksaannya luar biasa. Puguh hulu sia. Ngadak jelema kuarit teu daekeun ngadengekeun. Aneh, lurah ngomong teu didengekeun, camat ngomong teu didengekeun. Pemerintahan asal geus ngomong bae di mulu dan teu didengekeun, aya naon sih di tubuh pemerintah? Ku serempak amat ti Sabang sampai Merauke kos karitu, meureun ku gede bohong na jasa. Paseh ku pasehna, hadis ku hadisna. Aya tah camat rapi ngomongna, wih hadis teh ge pohara. Tapi tetep bae nu ngadengekeunna bool. Malah dihitutan. Kula ge sok sedih, negara jadi kos kieu heran. Pugu kiai ge asal geus asup Golkar teh didarengekeun. Atuh kobonyana biangna. Kiai be kiai. Ieu mah cenah hiburan bae kiai ieu jeung. Mun kadengekeun ku kiai na pan sedih teh urang. Anggap hiburan berarti jangan topeng berarti. Ya Allah, asal geus asup ka Golkar we kiai atuh geus jatuh ketiban lain tangga deui mah, ketiban pohon beringin. Adena cenah aing mah PDI. Atuh PDI deui kagak adil sia. Bangun FPD teh aing mah PDI was akur bae. Tapakuran gerak kurang, kula sok napakuran. Oh, berarti aya dina tempat musalah nyana teu dakwah. Itu masalah suka Golkar ke kiai, Golkar mawadah asalnya na dakwah di jero partaina. Asup nyana ke PDI ulah nuturkeun aturan nu salah, nyana dakwah. Salah nih. Mari kita rame-rame sembelih ini, sapinya kita potong. Udah gitu ya, tekan larut di Golkar larut. Cek kalau aing titipan aing nitipan ilmu sia aju asup ka Golkar kajen. Aing geus mere porsi ka sia dakwah sia didinya. Waduh, kumio eleh. Mio Masya Allah, Quran leeh kumio. Akibatnya ya kos gitu, mentak asal kiai asup ka partai baik, haju baik, hiburan bayu, nggak sih, tidak ada yang ikut. Atau komo lurah, komo camat, asal camat naik baik, sakumah ngepung puluh. Ya sarara dijai mah hirup. Nah ini maksudnya kuana introspeksi aya naon di tubuh pemerintah. Berarti kan gus gedebul jasa meureun. Tapi teu kabeh kitu. Aya lurah nu bagus. Anu malah mah diperhatikeun ku masyarakat.
ayo camat nu bagus bahkan jadi wali camat nikahkeun anakna atuh kitu kere di pamarentah ya berenang ai 100 hiji atawa 500 hiji aya lah nu bagus lah hiji nu bener-bener rada sieun ka Allah aya ngan teu daya teu upaya ayo badek nyaritakeun harta tentang penganiayaan rokik ya ne Habib mantap kecekul lagi mah sakadar dongeng syariat cerita agama malu jinayatil abdi ta'alaku birokobatihi harta jinaya abid eta patali karena sifat karokobahan kaabidan numandak patali karena kaabidan lantaran atu abid nage kapan teu berdiri sendiri di bawah naungan sayyid atau kobo harta ketika abid menganiaya batur Zaid milik Umar berarti Ki Zaid abid Ki Umar geus Ki Umar ngaranna Sayyidna Gusti bosna geus Ki Zaid budakna kuari Zaid menganiaya kan nyana diadili tetep kena hukum kisos tah eta harta abid termasuk abidna nu jadi harta pengrusakanana patali kana sifat karokobahanana jadi berarti atuh teu bisa kukumaha abid mah tergantung sayyidna maka atu wali sayyidihi bai'ulah wa pida'u menang ka sayyidna ngajual abid ugara jinayat menang ditebus bil aqalli min qimatihi wa arsya ku harga nu leuwih rendah tina harga biasa jeung emboh mal karti kajen hukuman mohal kajen hukuman sebab kula ge teu karti eta dongeng ngokos kitu ta dongeng artina kieu lamun kamari aya jelema menganiaya ngabunuh misalna Zaid jelema merdeka ngabunuh Ki Bakar tahpan eta Ki Zaid kena sanksi eta kan sanksi natea diberatkeun ka akilahna sobah ieu mun abid kumaha tah ieu abid diberatkeun ka sayyidna geus eta sayyidna ketika abidna boga laku hade bisa dijual untuk jinayah penganiayaanana jadi abidna jual untuk pembayaran jinayah atau ditebus dengan harga yang lebih rendah di harga dirina mun kurang embohan arsyha tuh kan kos gitu ungu-ungu kan bener di mana gitu bagus teman fil qadim biar sia nurutkan jegal qadim bahasa Nabi Arsya dengan ngembohan jual harga abid tersebut dengan harga minimal harga letik harga terendah bayarkan untuk jinayat ternyata kurang
bi arsyiha embohan pembayaran jinayatna. Ajeun lah ngarti ge. Ajeun. Antak ieu mah bebas dek hees. Misalna kabehan reup. Jeung kula-kulana lah pokona hees. Wawasan ya gaji teu kapake jeung eueuh. Jadi masa kadar koleksi ilmu ngan jadi ganjaran. Oh kos kitu horegan. Oh kos kitu. Urang lamun ningali peperangan Palestina ieu geus sabaraha ribu nu ditawan. Tawanan Gaza disebut. Eta kampung kelahiran Imam Syafi'i. Gaza. Bari Gaza. Kepedulian bangsa, kepedulian negara, anu akur negara, anu akur kuari agamana, mana kuari nu peduli terhadap serangan-serangan nu diserangkeun ku Yahudi terhadap Palestina. Eta kan dulur urang sarua, dulur seagama, nyeri urang. Ngan urang mah sebagai rakyat kan teu daya teu upaya. Kadeuleu ku urang budak ditembakan, kadeuleu awewe ditembakan, geus menyalahi aturan HAM nu sabenerna mah nyana anu ngahati-hati awas melangkahi HAM, nyana nu nabrak. Kitu bae di nagaranya kumaha nyana bae aja nyana polisina. Di negara teh. Tah ieu geus kadeulekan ku urang teh ditawan mumut negara nu di sisi Palestina ya Yordan ya Mesir kabelah dituna Baghdad belah dituna Iran kabelah di Maroko kabelah di Turki geus puguh Saudi Arabia mana karena temenang ku Yahudi jeung ku Nasrani ikut campur temilu lemah jasa kan Islam padahal mun ayo kan suka perang-perang iya kan tanggung jawab kabehan perang-perang geus kabeh ulah nyana doang buabehan ieu mah nyana nu teu dahar kuari nu paeh kuari nu ditawan dan lain sebagainya urang sedih neule doang 1 menit 2 menit kadina selesai ada haruduk deui nyate deui hahaha deui urang ayo gua deui nyana mah di ditu ngek-ngekan tuh nu masih ditawanan buat dibere dahar bante buah kumaha di jero tawananana Masya Allah karim eta dulur urang mah rakyat teu daya teu upaya ieu tanggung jawab negara kumaha Indonesia negara terbesar di dunia Islam terbesar di dunia organisasi Islam terbesar di dunia kok teu memberikan spirit kanyana kirim urang ayo kopral kirim kena parah ka ditu haba opera kadiri ayo kirim peduli urang terhadap tanggung jawab agama kulantaran di urang teh dijajah tapi cek penjajah enak aja ntar lu gua perangin telat lu gua bom aju urang bool napan ngelepot ke jero mentak neangan cara Bung Karno teh sekomo presiden si eta mah artina teu boga wawane dina bab perang mah jeung teu terlatih sakitu ayana bae eta ngaran-ngaran teu terlatih bakos kiai tuh dilatih di pondok pesantren selama 20 tahun 15 tahun kan jadi kiaina tenang ngariung teu dibere berkat tuh kalem bae ngariung dihina kalem bae geus terlatih kiai waktu di pondok nama syakat puasa dan lain sebagainya kuari kamari ieu mah di kiai-kiai kuari mah manghaji tuh biasa bae
geus di mamang geus di buya geus di kiai atuh aku sepira julukan kos kitu ieu lah itu biasa bae coba nu teu terlatih di pondok pesantren coba nu tadina di universitas sejeuk ku hari jadi kiai begitu diucapkeun Bapak Kiai Haji Mufti yang terhormat Dokter Andesnya dong tidak terlatih jadi kiai kos gitu teu meunang teu kabawa santri mah walaupun jadi kiai teh di buya-buya isin buat cek Allah ngalain buya aing teh di mama mah aing teh penjahat cek Allah mah geus bodoh sia bae mata takur bae geus terlatih batak jauh perbedaan nu masantren jeung nu teu masantren jauh melung di mana-mana tuh kiai mah disuguhan gelas tok bola lede isin emang aing naon ieu gelas bola lede amat cau nu bola lede atuh hese ngadaharna mbrak-mbrakeun ku nyari di dinya tetep bae kiai mah paling ngadahar ge 5 cau ge genderuwo tetap kalem bae geus terlatih disuguhan teh disuguhan atuh kos kitu bae ngaranna geus terlatih coba anu teu terlatih di pondokna oh iya oh biasa kayak susu lain susu nyusu sugan kiai kopi ya boleh susu aya kopi aya es boleh es ge geus masalah ayo mun ngono kopi susu oh masalah geus teh mah dagang di hareup beda pokoknya kiai terlatih bantu kos kitu bae geus biasa bae jadi mah ju ditadiuk da keur dihareup keur di tukang perbedaan sabira diuk kiai atau lamun mak di non gara-garana gelas teh ditutupan marah mun kitu bae perbedaan ditutupan jeung teu ditutupan gelas du jore we embungeun emangnya gelas ngarobah rasa jan henteu mun panas-panas bae sugan ku aya gelas bagus jadi tiis atuh henteu itu takabur nah tuh ai kiai nu geus terlatih teu biasa bae bila perlu bernuk ka dinya ya bakal ada ngangon atuh tenang eta kiai terlatih karena untuk perlu kiai kiai itu terlatih eta hayangna dimumule dan kebenarannya na ngamumule atuh masalah urang ngana selalu hayang tah eta ngaranna terlatih presiden kiai nu geus terlatih mbak sudah tentara gitu ieu saat-saat lamun batur nyerang ka urang teh kumaha ayo nyana yang bercerita kepedulian bangsa negara dulur urang di kumaha kapal aya di urang pengki aya di urang kekuatan aya di urang lain di urang bae di berbagai negara kok henteu dijajah make aturan PBB tapi kan geus ribuan dicarita eleh datang ke carita menang datang ke carita eleh deui datang ke carita menang deui ujung-ujungna kuari kan orang teu nyaho kumaha kos kitulah negara dijajah teu merdeka wario lamun misalna urang yo dipersilahkeun ku negara ku presiden hasil musyawarah gebedet untuk membantu tenaga perang ke Palestina panglobana orang Cikupa bojong ngadenya siap udah lalaptar tebuga pencat tebuga daun daftar ditanya emang sia ieu resep jasa tak perang resep maksudnya kunaon daripada di dia kreditan teu kabayar saya ngomandingan di ditu cek dia geus lah paeh geus lah yang geus kunaon datang ka beheung eta aya pelampiasan datang ke itu kan jangan perawan melulu wala yata'alaku bizimati maraqabati bilazar tepatali harta jinayat abid kala
katempuhan abid serta sifat kehambaanana menurut kaul azan wal bisa tuh puguh hirupnya nanage aya nu boga atuh komartan jadi jadama tepat talikan nazimah ketempuhan tanggung jawab teu aya eta mah kebe urusanana sayyid. Andai kata Zaid seorang abid milik Umar menganiaya Ki Bakar, kemudian si abid ku Umar ditebus walau fada tebuslah Ibra sumajana nyana geus ditebus menganiaya kembali eta ge sarua salamahu lil bai' mempersilahkan si Sayyidna untuk dijual mangga pek atawa ditebus. Jadi cek pihak Ki Bakar terbunuh iya abid bawa dek dijual harus menyerahkan mempersilahkan atau cek Ki Umar jangan nanti saya tebus saja mangga baik walau jana sanian qoblal fidai lamun teama eta Ki Zaid seorang abid menganiaya Ki Bakar sameme ditebus geus menganiaya kembali ka batur Khalid wah jadi ieu cilaka ieu mah abid pembunuh berarti di urang lamun nyaritakeun kajahatan geus inggis jasa di urang ieu pembunuh karakter geus loba jasa pembunuh berdarah dingin atuh loba di urang kejahatan narkoba ambalaya kitu keneh termasuk pamalingan timimiti di negara pembobol pengkorupsi kemudian atuh maling nu kahandap geus mah hayam ieu domba segala hewan-hewan motor mobil ambalayah pemalingan di kumaha tanggung jawabna pemerintah terhadap kejahatan seperti eta nyangakeun sadaya-daya nyana nu boga strategina nyana nu boga kekuatan nyana nu nyaho kejahatan nu pohara nu paling vital perzinahan. Waduh, ayeuna nama perzinahan. Geus saya ngomong. Mantep kadang-kadang masih turun azab bae. Urang kakarak ge sabaraha minggu mah teu hujan panas luar biasa. Sok rarempan. Bab nu nyieun bedu ka Allahna loba jasa. Tenarurut ke aturan Al-Quranul Karim. Taya Zaid ngabunuh Bakar can ditebus terus ngabunuh deui ka Ki Khalid. Nah eta kumaha eta? Walau janasanian munjana menganiaya kedua kali qoblal pidai memeh ditebus ba'au fihi jual ku Sayyidina untuk dua jinayah atau kaki bakar kenek ngan jinayat tentang a'dad au fadahu atawa nebus bil aqalli min qimatihi dengan harga terendah wal arsyain jeung embohan kekuranganana bil qadim bil arsyain gitulah cerita tentang keabidan patali jeung perjinayatan walau a'taqahu wallahu a'lam bissawab. Mun ditanya di ilmu ngaji naon tadi nu kahiji lah
aing hese ngadongengkeun anak tama pohara atau pokona ngaji naon tuh pohara hese beges pokona mah tanyakeun ka babaturan aing nanya ka babaturan emang tadi ngaji naon teh guruna ge teu kahartieun bangona